Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui mitra sareng sim kuring Mang Angga. Juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Mang Angga. Sampurasun. Hatur nuhun para mitra anu parantos manco dongengna sareng maparin like sareng komentarna, mudah-mudahan kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeun ka Mang Angga. Mangga mitra, supados tanyang kolong teng kanu waktos urang barandungan bae dongengna. Brung Mitra kaum dangu, poe lebaran geus ampir deket, puasa ge tinggal sababaraha poe deui. Biati geus pesen sagala kasalakina nu gawe di Jakarta, cenah arek mulang ka lemburna bisa minggueun deui ka lebaran. Papa, kadenya pesenan abdi yang baru dakulah poho, cek Biati waktu harita menang telepon di salakina. Moal tuh mak, tembal mangkus salaki Biati. Mitra kaum dangu cunduk waktu ninggang mangsa, mangkus geus rek mangkat ka lemburna, keur tatan-tatan babawaan geus dipakan kana dus, malah geus ditumpukeun na motorna. Najok motor palebah tukang di talian. Jadi mang mulang ayeuna teh, ceuk Jang Aming batur gawena. Jadi atuh Jang, hampura mangnya sok loba heureuy jeung curak carek, ceuk Mang Engkus. Mohon mang, sarua abdi ge nyuhunkeun diapunten. Sok banyol kambang, cek Jang Aming. Kendekna tukang laden, tukang nembok. Jang, non mang, mi HP-nya alat-alat gawe emang pangenalingakeun bisa lelengitan. Mun Ujang butuh mapek we, pake ku Ujang, cek Mangkus. Mang mah awas nu moal balik dewe atuh mang ari taeun teh, tembal Jang Aming. Lain kitu Jang, kumaha kitu? Bisi emang betah di lembur, heug teu buru-buru mulang ka dieu, tempas Mangkus. Lah mang, biasana ge emang mah tara betah di lembur teh. Bulan kamari ge kapanan janji saminggu karek 3 poe geus pusungul deui. Nyebat karosel di lembur mah cenangan sare jeung sare bae. Pan ieu mah balik nagerek ngadon lebaran Jang, bisa di ditu lila. Nyamang sok parabot nu mang kukuring dijagaan, dijamin moal aya nu leungit. Geus satunya mang rek initnya. Mangkus bari naik kana motorna. Nyamang, kade hati-hati di jalan, ulah kekebutan. Macet ieu teh. Harus mudik, tembal Jang Aming. Nya. Ari Jang Aming iraha mudikna. Gampang, kuring mah deukeut ieu. Salain kamungkul geus nepi. Atunya. Ayo Jang. Mangkus bari gugupai. Terus majukeun motorna. Ari si Mamang make jeung gugupai sagala jiga film Hollywood wae, cek Jang Aming. Bari asup ka jero kontrakan. Sanggeus motor Mangkus teu katingali kataleg ku pengkolan nu rada seukeut.
Mitra kaum dangu, mangkus mangpengan majukeun motorna. Sasarepetan nyalipan kendaraan nu aya di hareupeunana. Demikirkeun kana kasalamatan dirina sorangan, asal gancang nepi ka lemburna bae. Singkat carita, kota Jakarta geus katinggalkeun jauh pisan. Malah geus nincak ka daerah Bandung. Poek geus mimiti poek, adan magrib ge geus kadenge ti ditu ti dieu. Tadi keneh mangkus jongjon ngajalankeun motorna, ngabatalan cukup ku nginum cai mineral wungkul, basa bieu ngeusian bensin di warung nu aya di sisi jalan. Pikirna engkewe sakalian di lembur gitu, sakalian buka puasa jeung salat da kagok meureun. Keur ngajalankeun motor kitu mah asa haloream rek rundag-randag teh. Kusabab tos katuluyan lungse, katambah macet deui. Usi mudik teh meureun mun eureun-eureunan mah bakal lila deui ka nepina. Kitu ceuk pikir Mang Engkus dina mangsa harita. Mitra kaum dangu masing jalan keur sakitu macetna kudu marudik. Mangkus mah saseleket bae, salumpat salimpat ngaliwatan kendaraan sejen. Katambah motor anyar keneh kadak 3 bulan meunang ngadepean, angsuran 2 tahun can lunas. Motor enme gagah keneh, nepi ka babawaanana oge mindeng ngabadugan kendaraan lain. Mitra, nepi ka babawaan oge ngabadugan kendaraan lain. Kot kaloba jelema nu ting haraok nyerekan manehna. Tapi Mangkus hare-hare bae kalah malik nyolot. Allah, hati-hati tuh motor teh. Alah padulit oing, mau nungguan lowong marek haneupin kuring teh. Pokna nembalan anu nyarekan. Mitra kaum dangu jam 8 peuting Mangkus geus tepi ka Cileunyi. Kakarak di dinya mah beteungna karasa peurih da can dieu sia nanaon pisan. Alah rek eureun kagok aing mah seutik dege nepi. Geurentes hatehna bari terus ngajalankeun motorna. Tapi beuki lila beuki kuat karasa peurih beteung teh. Sirah ge geus mimiti karasa lieur. Tapi manehna teu paduli jiga nama nu penting asal gancang nepi ka lemburna bae. Nu aya di Limbangan Garut. Barang srog maju kana gregeun, ditinggalian karasa ranyai teu paruguh. Beteung tambah nyelekit nyeri jejeletotan jeung karasa sebal mural asa yang ngutahkeun eusi peujit. Sirah asa beuki nyeri, tapi parandene kitu deui Mangkus embung ngeureunkeun motorna. Tetep mangprung maksakeun nu antukna palebah tanjakan nagreg Mangkus geus teu bisa ngadalikeun deui motorna. Basa ngagas keur nanjak di luhur aya hiji truk nu keur mangpengan turun. Mangkus teu bisa ngahindar. Nah atuh mitra ada jeger bae ngahantem motor Mangkus. Siut jeger galeong, motor ngagaleong ka tengah geus tariking cilaka. Keur kitu keur nyolonong kitu ana jabro deui dihancak ku beus
nu aya di satukangeunana. Nu narempo sa kabehanana oge ngarenjag. Panumpang di jero beus kabeh tarurun ting kocak mubuh matak getir. Motor mangku sering sak teguguh rupa. Babawaan na oge mawur mancabura ka mana-mana. Atu jalan nu keur mamajeuh area ku kandaraan teh jadi leuwih macet. Pangpangna ku jalama-jalama nu langsung ngagarimbung ka tempat kejadian. Terilah ngiung jol polisi terus balawiri ngamankeun situasi. Supir truk jeung supir bus diamankeun. Mitra kaum dangu dina kaayan kitu teuing sababaraha menit manehna teu inget di bumi alam. Nu antuk nama kuniang mangkus teh hudang. Sirah nu tadi karasa lieur ayeuna mah cager. Beteung nu tadi nyeletit jejeletitan nyeri teh aneh ngadak-ngadak ilang musnah. Cager sabihara-sabihari awak asa seger. Barang mahena muserkeun kasadaranana breh weh katempo motorna geus ancur burak-rakan. Atuh babawaanana mancaura beneungah kitu mangkus terus maksakeun meresan babawaanana. Meresan babawaanana kuda kodok kana saku calana rek neangan loket. Tapi eueuh. Aduh. Kamana ari loket? Ceuk mangkus. Jika nama aya nu nyokot meureun tadi pas kecelakaan sabaraha lah tuh aing teh ingetnya. Pohara mani eueuh jelema nu nulungan kalah dompet anu maling deui. Eta kalah ngadona lajo kasakelan teh. Garentesna deui bade ngajengjing babawaanana dikasisikeun. Mitra kaum dangu dina tetempoan mangkus harita sanggeus ditanyaan ku polisi jeung awakna teu kunaon mah akhirna manehna pada ninggalkeun. Ari supir truk mere duit minangka pertanggung jawabanana pon kitu deui supir bus da puguh sasat teu salah oge angger wae mobil nu disalahkeun mah. Singket ieu carita. Sanggeus nitipkeun motor ka urang dinya menang sawatara lilati harita mah manehna ngadon ngajang janwe di sisi jalan. Tapi basa karasa deui beuteungna peurih jeung sirahna rieut terus ngagupayan kendaraan nu ngaliwat. Maksud rek menta numpang ka lemburna. Tapi eueuh hiji ge kendaraan nu ngarespon. Kalah kajong John weting sarebet teu malire. Akhirna mah mangkus maksakeun lempang. Sanajan jarak nagre ka lemburna teh rada lumayan, tapi ari ku dikeureueuh mah teu burung nepi. Singkat carita teu kacatur di jalana. Sanggeus nepi mangkus buru-buru muru imahna. Tapi
barang anjog pisan kaburuan manehna rewas lain di kieu na kusabab katingali di buruan imah loba jelema ngagimbung malah dipasangan bandera koneng sagala sa nu maot na loba jelema bari aya bandera koneng kitu deui garantas semangkus bari gancang lempang muru imahna yang sa nu maot tanya mangkus kabudak leutik nu keur ngariung tapi saurang oge eueuh nu nembalan ngan melong we ka jero imah terus nama hare-hare atuh geus kitu mah bos mangkus teh asup ka jero imahna breh weh katempo biatik pamajikanana keur ceurik meuni aluk-alukan ceurik ngageunggeuyik tapi eueuh layon sasaha di dinya teh merenggah kitu mangkus rurat reret ret ka kenca ret ka katuhu kabeh kulawargana aya iwal adik jeung anakna nu cikal nu eueuh teh atuh gek mangkus diuk digireun pamajikanana bari pok ngomong ma saha nu maot kamana nyi Titi jeung si Salim kunaon ceurik tanya mangkus tapi nu ditanya jongjon we ceurik teu malire ka dirina saeutik-eutik acan mitra kaum dangu telila kadenge sora ambulan ngiung matak torek kana ceuli trojol aya hansip jajan rojol tuluy ngabejaan itu ambulan nu nyedak layon tos ka dieu tuh cek hansip jaja ka biati atuh goak di bae biatik teh ceurik gogoakan ari jelema nu aya di jero imah sawareh kalaluar rek mere jalan ka layon nu rek asup ka imah dina kayan anu samodel kitu mangkus nuturkeun batur nu kaluar rek mapag layon teh reg ambulan eureun hareupeun imahna jerut katempo Jang Salim turun adina mangkus turun tina ambulan dibarengan ku Nyi Titi anakna mangkus jeung PRT Dadi satu anu maot teh aduh ning itu si Salim jeung si Titi aya geus di mana tuh ngarek ambulan kitu satu nu cilaka teh geurentes mangkus heran bari ningalikeun jelema nu keur nurunkeun layon mitra kaum dangu keur kitu reg aya mobil polisi eureun deket ambulan layon digarotong diasupkeun ka jero yang saha nu hilang tanya mangkus ka Jang Salim adina tapi nu ditanya tonggoy bae tenembalan saeutik-eutik acan bade nyusutan si panonna nu nyalangkrung serog dua orang polisi nyamperkeun ka imah bade ngajingjing dua dus ngaliwatan ka hareupeun mangkus pisan nu keur molohok mata si meuteut ayeuna polisi teh jiga mawa kardus nu dibawa ku aing eta ceuk mangkus bangun heran bari asup ka jero imah nuturkeun polisi teh mitra kaum dangu layon geus digolerkeun bari diruruban celengkeung polisi nu bieu ngomong ka pamajikan mangkus teh Bu ini barang-barang korban cek polisi nu rada aya umuran bari ngasongkeun dus jeung dompet kalian tenembalan sakemet-kemet acan dus jeung dompet ditampanan kudu aya di dinya da biatik mah ngadon ngalanggarek kapiuhan teu inget di bumi alam
Mitra kaum dangu Arijang Nardi nutelian iwal ti anak na Mangkus nu nomor 2 cerik adug-adugan pada ngarajengan barijeng bapak-bapaan adug-adugan ngarajengan kawas nurek disunatan bapak cenah mireungeuh kitu Mangkus kacidarewasna komo basa ningali barang nu diasongkeun ku polisi malah jeung dompet manehna sagala. Titi, satu nama teh Titi? Tanya Mangkus ka Nyi Titi anakna. Tapi Nyi Titi ge hare-hare bae. Teu malire ka pertanyaan nu jadi bapana. Telila torojo nu ngalayad rabul daratang. Turut bela sungkawa ka keluargana Mangkus. Nu saurang tuluy mukakeun rurub layon nu rek dipulasara. Gebeg Mangkus teh ngagebeg. Sanggeus ningali rupa layon. Ngajan kayan ruksak kacida tapi Mangkus apal pisan kana teuretan beungeut sorangan. Ya Allah geuningan nu keur digugulung teh layon aing sorangan eta. Geureun teh satena ret Mangkus ningalian awakna sorangan. Ret deui kanu dijingjing ku manehna bieu mitra. Ret deui kanu dijingjing ku manehna bieu mitra nu disimpen gigireun panto. Katingali kadupakan ku jalma anu liwat kadupakan nurek ngalayad oge ngadupakan tapi eta barang jiga kalangkang sakitu kadupakan oge jeung katajongan eta kardus teh teregrog terus maehna kodak-kodok kana kantongna rek ngaruris duit pamere supir truk jeung supir bus teh tapi geus eueuh duit ngaleungit teuing ka mana. Tobat Gusti cek Mangkus ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat asa teu percaya mun maehna geus palastra alatan cilaka. Mitra kaum dangu satuluy nama jasad Mangkus di mandian tuluy di Purasara di Boehan geus beres roes digarotong dibawa ke masjid rek disolatkeun solat mayit reng saeta tuluy digarotong deui dibawa ke tempat istirahat akhirna di tanah kuburan kulawarga. Sakabeh anu dilakukeun keluarga ka jasad Mangkus harita katitenan pisan ku manehna beri teureun sasambat ka pamajikan ka anak ka dulur-dulurna Mangkus kokoceakan aduh anak aduh Gusti geuningan geus maot bapak teh cu duh dulur-dulur. Mitra kaum dangu singkat cerita layon Mangkus geus beres dikurebkeun ku taneuh beureum malah keur didoaan harita teh telila burudul datang rombongan babaturan gawena ti Jakarta kasuk Jang Aming malah Pajimi dudunganana oge aya katempo Jang Aming nangkep tutunggul nu anyar nansepkeun katut aya ngaranna
Mang, aduh. Nah, Mang sagancang iya ninggalkan kuring atuh Mang, jeung babaturan. Aduh, Mang. Cek Jang Aming. Kabayang kumanehna. Waktu mangkus gugupay, pas indit mulang kalemburna teh. Orang eta teh. Orang eta teh gugupay mangkus anu terakhir geuningan Mang. Cek Jang Aming. Mitra kaum dangu. Dina kaya anu samedel kitu gek mangkus nagog cingogog gigireun Jang Aming. Bari pok ngomong. Jang. Bener gitu Mang teh geus maot Jang. Iya Mang, Jang apa nih iya Mang? Jang, iya Mang iya. Jang Aming. Mang iya. Cek mangkus. Gogorowokan deui wae. Masih keneh can percaya tayuh nama. Ngomong kitu teh bari jeung ditompokeun kana ceuli Jang Aming. Tapi Jang Aming hare-hare wae. Bari jongjon ngumbar cimata. Duh Mang, ampura kuring Mang. Mang. Ampura kuring tukang ngariweuhkeun ka Mang. Cek Jang Aming. Jang, geus disarua mangge menta dihampura Jang. Ku Mang dihampura Jang. Cek mangkus. Asa sedih nempok itu mah. Bari ngasongkeun leungeun ka Jang Aming, ngajak sasalaman. Tapi deui Jang Aming kalah nyomot kembang. Wur diawurkeun luhureun kuburan. Mang, mugi Mang ditampi amal ibadahna Mang, dicangkul alam kuburna, diampura segala kesalahan Mang, ditempatkan di sisi Allah Mang. Cek Jang Aming. Amin cenah cek mangkus jeung sakur nu aya di dinya. Amin Jang nuhun Jang ujang geus ngadoakeun Mang. Cek mangkus. Mitra kaum dangu geus beres mah jalma-jalma mulai nungtutan barali. Akhirna mah eueuh saurang-urang acan. Tinggal mangkus cendekul sorangan. Manehna bingung liwung gandrung nya kudu kumaha pilampaheun. Mangkus ngan bati celeumeut ningali jelema nu naringgalkeun manehna sorangan. Ari rek digeroan da puguh geus eueuh nu ngadenge. Ya Allah, mun kuring bener geus maot. Mun kuring bener geus maot nah masih aya keneh di dieu atuh. Gerentes mangkus. Tuluy manehna ngalengkahkeun sukuna. Nuturkeun jelema-jelema rek ngajogjog ka imahna. Tapi teka beri teka udah ke jelema-jelema teh. Jarak antara makam ka imahna teh sabenerna mah teh jauh-jauh teuing. Tapi eta lampahan mangkus meuni kuasa lila nepina. Mitra kaum dangu nunuju ngadangukeun mangga ngadongeng anu karasep bararager garulis sarolehah urang teraskeun. Di mana masih keneh loba jalma nu ngariung utamana dulur-dulur mangkus tinu jauh nu kakarak datang. Kumaha mimitina kanyawan si Ingkus kecelakaan teh Lim? Tanya waanan lanceuk almarhum indungna Mangkus. Kasalim adina Mangkus. Nya kawit nama aya polisi ka dieu. Bari nyana KTP Kang Engkus. Nyarioskeun yen nu gaduh KTP kenging kecelakaan di nagreg bari pupus di tempat. Cek Jang Salim. Innalillahi naku teu nyangka geus kitu kumaha. Jasana tos dicanda ka rumah sakit Garut uah. Nyaku abdi sareng Nyi Titi langsung dibujengan ka rumah sakit. Tembal Jang Salim.
Oh, kacilakaan teh. Jeung naon cenah? Tanyawaanan deui. Saur nama tabrakan. Oh, tabrakan teh tabrakan jeung naon? Sarang truk wa. Sarang truk. Sarang truk. Sumohon. Teras ka eta katubruk ku beus. Oh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ari umur mahnya teu apa. Sanajan urang keur di mana jeung keur naon. Ari geus waktuna mah teu bisa dihalang-halang. Jeung teu bisa diembung-embung. Ceuk waanan deui nu aya di dinya unggut-unggutan. Ari biatik mah ti tadi ge cicing we di jero kamarna dibaturan ku anak-anakna. Ari dulur Nabi Atik sawareh nyiapkeun jeung nyusur tanah. Mitra kaum dangu dina kaayaan kitu mangkus kawas nulinglung. Ngadon hayoh we kukurilingan di mahna sorangan. Bari nitenan jalma-jalma nu teu paduli kana kehadiran manehna. Telila asup ka kamar nyampeurkeun pamajikanana bari pok ngomong. Ma, geuningan jodoh urang teh nganepi ka dieu, ma. Ayeuna mah meureun bapa teh geus meula ke jantung neuk teu leuker tanda pegatna rumah tangga urang. Bapa geus eueuh kawajiban deui ngurusan emak jeung barudak. Pileuleyan emak nitip barudak urusan samampuhna hampura bapa anu can bisa nyenangkeun emak jeung barudak. Ceuk mangkus sumalimba. Mitra kaum dangu biatik jika nu terus rasa segeruk deui weh mehna ceurik meuni kanyanyerian. Telila atempo kumang engkus indung bapakna mitra. Indung bapakna nu geus areuweuh nyampeurkeun ka manehna. Teuing jelmaan malaikat, teuing jeri malaikat, teuing kumaha. Mangkus oge can manggih jawabanana. Sageus nepi ka hareupeun manehna pok bapana nyarita. Hayu ujang ulah kamalinan. Hayu geus waktuna ujang ninggalkeun tempat ieu. Tempat urang mah lain di dieu hayu. Awas budak leutik saterusna mah mangkus ditungtun ku indung bapana. Indit jauh ninggalkeun tempat eta. Mitra kaum dangu mangkus geus eueuh deui di alam dunia. Paeh basuh maot kacilakaan. Ayeuna ngan tinggal ngaranna nu masih disebut ku keluarga jeung tetangga-tetanggana.
Palawargi kaum dangu dugi kadinya dongeng ditamatkeun. Mang Anggang ngucapkeun hatur nuhun kanu pangrojongna khususna ka subscriber dongeng Sunda Mang Anggang oge ka sadayana anu tos setia manco. Mudah-mudahan sadayana sararehat nya mitranya. Hatur nuhun komentar like oge tos manco dongengna mugia kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeunna ka Mang Anggang. Nu moyok Disambat, nu muji dihormat, anu ngijik dilelewe, anu haan di